ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram sebab naon al hukmu yaduru ba'ilatihi wujudan wa adam mata wujidatil ilat wujidal man wa matan tafat intafat ge naon elatna elatna teh anatni ai elatna ni teh bacin ieu teh elatna bisa tah henteu sok udag-udagan mantekan munazarahan ulah sok wani-wani ngaharamkeun cenah ieu aya dina kitab tasawuf lain deui kitab tasawuf jeung fikih dek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf ayo ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i nah eta bae tarku malayani tidak sawarena bagus husni islamil mar'i islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah atuh lain rokok bae kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok kancing jas di naon manfaat eta sia aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan can tasawuf sia tos kitu mah aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia hayo sia tarku malayani hayo terus lamun dahar ku tilu huap ka opatna haram sebab geus teu berfaedah nanaonan atuh eta tasawuf nu kitu ngaranna mantap kudu boga guru dek tasawuf mah ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram kamakola didalilan kunyana dalil mending bener didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji tanti kiai pankolot coba ayo praktek at-tanbak haramun tanbak tembakau lamun al-afyun beda al-hasyas beda mantak tasawur heula tuh naon tanbak naon afyun naon hasyas naon hasyis atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah ka dihukuman boh imanna di jelema udang-udang nanya gede ngaharamkeun rokok make pikir enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge nu ninggalkeun lain umat sa Gusti Allah ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji nang sa nang Allah sebabna sembarangan ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae adapun urusan anak kaditu na macam-macam teh lain deui aslina haram-haram aslina makruh-makruh urang teu bae deuleu bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh geus ditasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh kuari diharamkeun rempag sia kajian hukum rempag sia kajian hukum deh parang sana ulah sok babawa heulangan urang bae tukang ngaji ka babawa ku pamarentah teh ulah nyana diharamkeun korupsi embung nyana diharamkeun sogok menyogok embung ai urang di babawa teh ngaharamkeun rokok ke heula dah dasarna bae teh kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum ya teu naon deui atuh abe dibere aing rokok ku gudang garam habak sekalian ya tuh sia mah hayang dibere bae meureun lain kitu ulah sambarangan ngahukuman ulah sambarangan tetep bae pertahankeun urang teu bisa nasaur jeung nyieun hukum mantak naon neuleuan di Fawaidul Makkiyah aya di kitab-kitab tasawuf aya asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya oh ieu haram teh min babi tasawuf atuh jang pribadi ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna oh lain deui ieu mah teu sumarambah oh ieu mah haram oh ieu mah makruh fikih karak meneran tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patulwin Faidul Makkiyah dan lain teh kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna kuari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang sa nang Allah kusabab naon teu bisa ngahukuman sia cak Allah sembarangan ngahukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duit da saeutik abdi teh aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura aju ditinggalkeun ku mu'i abdi
nu mere duit timun aya mah abdi ge terus cak Allah tolol dari jauh ya tobat dan hese kesalahan hukum matak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman cigen aya datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah matak naon sih jalain kiai hukuman Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mah kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati itu bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu deh jadi dokter sekos itu di Indonesia iya itu di Indonesia dokter Rianto almarhum dokter Wiranto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat dok tah ini obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah nggak apa-apa kalau ini udah kasih kan aja lah cenah babari dokter Wiranto mah jadi urang keur ka ditu ngarokok banyak na ku kada ditanya dok kok ngerokok nggak ada penyakit nggak apa-apa yang ada penyakit nggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nyana ngerokokna atau jengkul lah dirinya di kantor ngerokok bae nya nama tuh jadi jangan kantor kedokterannya bau rokok wah Wirianto geus macem-macem bae Masya Allah naik cerita hukumna sakadar mah buya Cidahu ngarokok penting aing ngaji geus jam 2 eureun heula ngarokok capek meureun nya ngarokok digulung ngarokona ngarokok giliran da urang ngarokok ulang ngarokok sia nyana ngarokok ayo urang teu meunang apa aing mah capek sih mah henteu katanya tadi pareuman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang ngadengekeun nyana ngarokok apa ya eta nah sebabna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseun jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kieu prawira ngarokok maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi nyana mah aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina mantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana hadis mana turunkeun cek cenah hayu urang mantekan urang kudu jubanan urang jamu jawamayan jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokok nyana atuh aya sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun kitu itu ngarokok masalah ge kene-kene hajeu teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui haji can nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mentak ngarokok abah dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajeuna mah aing hayang ongko dibere henteu taya keur carita hukum Masya Allah samarangan tanda kula samarangan kaliti heula tarigi tuh at-tambak haramun kukula kadenge be ya atuh urang Garut pan marlak non tembakau dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa ieu aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede
mantap aja diharamkan aya unsur naon ya aya urusan polusi atau teman undang-undang negara pek bae aya bisa cara Singapura ngerokok orang tengah-tengah kota 3 juta namun di pinggir kota 2 juta namun di sisi hotel 1 juta namun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturan anak namun endek aya khusus tempat ngerokok taman kos orang kerkieu bae ditungguan bae ngerokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isian nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung oh jadi nggak ada tugas orang ngerokok bae ditungguan ku nyana tah piceun bae ku urang cokot ku nyana heula ngerokok sia atuh cerita tadi bae mentas ya ka ai